Pak, aing keur penting ngimpi. Ngimpi kawin sanya. Lain. Terus ngimpi nantu. Aing ngimpi boga duit 1 juta. Lah, ngimpi boga duit 1 juta, itu mah 100 juta. Atuh kumaha? Ngimpi nagengeun 1 juta. Din, aing mah teh heula pernah ngimpi boga duit 100 juta. Itu jaga mana di 1 juta doang. Bener tuh sia, pernah ngimpi boga duit 100 juta. Bener Sudin. Sampai aing mah dibelikeun kana mobil nu second. Terus duit sia anu 1 juta dikamanakeun Din? Anu 700 pakai ngadian HP, Pak. 300 deui. Dibikin ke si Rili 100, dibikin ke si Ono 100, Pak. Pan, aing tadi beres Sudin. Ih, sia gelen teh bere ku aing. Mana tuh duitna? Apa baca nerima? Buku pas nek dibikin ke sia aing kaburu hudang. Geus ayeuna bela, mana duitna? Pak, ya duit lagi aya kene yo. 100. Ya jeung sia. Ih, jaho, Odin siapa ger ka aing? Geus sia nya, geus dibere ku aing. Ulah ngomong koret sia nya. Din. Naon deui si Opa? Pan geus dibere sia ku aing. Aing ge keur beuting ngimpi, Din. Ngimpi naon? Aing ge sarua, Din, ngimpi jiga sia boga duit. Ngan aing mah ngimpina boga duit 100.000 doang. Lah, ngimpi buku duit 100.000. Tekere aing buku duit 1 juta. Atuh 100.000 ge duit, Sudin. Lah jadi duitnya ada kemana akhir ku sia? Ih, diinjem ku sia. Diinjem. Oh, janjina kuari nek mayar. Beneran sih Opa? Heeh, geus segera bayar. Geus gede ya Opa? Ih, janji lagi ayeuna, janji itu adalah hutang. Geus segera bayar. Pah, aing buku duit 100.000 deui, Pah. Geus bayarkeun bae lah hutang sia ka aing. Lah, aing mah ya. Pan aing jadi boga duit 200.000. Beneran kitunya. Pan aing tadi padahal mengimpi.